resep ketenangan hati. Dua. Hiji resep ketenangan hati teh sing dawam eling ka Allah. Tenang, dawam eling ka Allah mah. Gitu kan? Poho buru-buru tarik deui hati teh eling ka Allah. Terus nepi ka dina bantal rek reup hati teh ka Allah we. Naon atuh ka Allah emut ka Allah teh rupa-rupa emut ka Allah teh emut kana kasayan Allah. Emut dibayangkeun ku urang. Kasayan Allah lajeng urang teh nafakuran dadamelan Allah dibayangkeun ku urang bari peureum padahal urang teh dina bantal keur ngabayangkeun kasayan Allah ka sadaya alam semesta khususna ka urang tuh eta teh emut ka Allah muji ka Allah emut ka Allah teh nya nyuhunkeun pangampura ka Allah ngadoa nyuhunkeun welas asih Allah eta teh dina bantal bari letah geus teu bisa ngomong panon geus peureum gitu kan saheupna tah kitu keur emut ka Allah eta teh mata tenang hati sabab Allah janji ala bidzikrillah tatma'innul qulub tuh mulai nu stres nu hatena ka Allah terus moal ai urang atuh stres wae geus wae eta mah sama dengan geus gitulah berarti aing sama dengan cing cobaan atuh euy bieu mah lamun ditambah lamun dikali kumaha angger kitu kene mun dikurangan angger mun dibagi angger gitu kan jelema anu tara eling ka Allah mah da kena teh elingna teh meureun kasalian ti Allah ari eling kasalian ti Allah mah kan mata kruwat eta teh jadi ubar kan ai eling ka Allah mah jadi ubar kana hati teh jadi cang brai cang kokotor hati hidungna hati tapak dosa jeung sabangsana teh bersih terus ngebersihan kunaon ku zikir apa disebutkeun dina hadis kan disebutkeun dosa teh kan siga flex gitu tah tangke teh di mana zikir tuh les leungit brai cang gitu tapak dosa teh tina ati teh kan aya tapak dosa tina hulu nepi ka suku. Panamun urang dosa teh di bawah sirah teh. Tah ditinggalkeun. Ayeuna urang aya nu dosana teh letahnya. Ieu we dosana teh mun nyaritakeun kagorengan batur, ari waktu nyaritakeun goreng batur milu henteu hulu. Milu panon ceuri. Awak kabeh milu. Sarua yo itu nempel ya dina awak di mana cenah hate minang zikir tapak-tapak dosa anu ngakibatkeun siksaan di akhirat oge siksaan anu pangrendah-rendahna di dunia nu disebut al-adzabul adna tah ieu sabab ieu jadi leungit di mana sababna leungit alias tapak dosana ku zikir teh jadi wacana moal tulus tak adab teh diturunkeun teh nunggeus dibebankeun nunggeus ditimpakeun ka urang ge ku Allah terus dileungit-leungitkeun gitu kan warna-warni musibah tina sabab dosa warna-warni karuat tina sabab dosa kapeung-kapeung nu jadi ruwet teh anak matanghul anak bau kapung-kapung nu jadi ruwet teh dulur kapung-kapung nu jadi ruwet teh gitu kan tuh salaki kapung-kapung pamajikan kapung-kapung tatangga gitu kapung-kapung urusan kantor kapung-kapung urusan tani kapung-kapung macam-macam kalimat tapi dah anger sabab mimitina mah dosa urang kene kulo bazikir nah tapak dosa lagi leungit hati terus nambahan tenang permasalahan ku Allah teh terurai terus ku Allah dah hatena na alusan hubungan jeung Allah na jadi luahan ulama laras pisan di mana urang cenah yang beres hubungan urang jeung makhluk beberes heula hubungan urang jeung khaliq jeung Allah jalla jalaluhu dua tenang na hati naon kuloba sholawat jadi loba sholawat mah aya efek hati teh jadi tenang lamun urang aya kasieun
sok aya urang kasieun naon we lah atawa aya ancaman itu ancaman ieu pan hate teh urang teh sieun kitu nya itu ku ieu teh tol salawat hatena khusyukkeun ka Allah ka Rasul wirid salawatan kita karasa ku urang keneh begini lengit nah jadi teu sieun eueuh sieun teh tuh eueuh we kabingung jadi eueuh tadi masih kena bingung oh salawat gerak rek mata geuning dina sapalih keterangan ulama sholawat teh di mana diwiridkeun teh mata ngubaran sifat pohoan cenah eta kemun urang poho teh boleh sholawat inget deui tah sifat pohoan teh bakal leungit ku loba wirid naon wirid sholawat tuh